mangga. Ari ayun, ari ayun, ayun ambi, ayun ambi, ari ari ayun, ari ayun, ayun ambi. Langkung ti payun simkuring nuda tawakop hapunten anu kasuhun. Wirehna di dieu simkuring ngadeg sanes bade bae mamatahan ngojay kamari hapunten paralun anu kasuhun. Di dieu mugia urang wangsa sarangan kanggo ngimutkeun deui yen priyogina urang sing tiasa sasarangan kanggo nyuhunkeun di hapunten khususna Neng Ira kanu janten ibu sareng Rama. Di mana Neng anu salami ieu upami ngarumaoskeun keneh seueur ngaraoskeun doraka kanu jadi indung jeung kanu jadi bapa. Tah ieu waktos anu sakti saena. Dina siraman ieu teh teu wasanaos teu nangtoskeun sah sareng teu dina hiji pernikahan. Tapi insya Allah ieu sapagodos sareng dina ajaran agama urang yen ngemutkeun deui sayaktosna ridona Allah teh gumantung karidona ibu sareng Rama. Geus hidup bagja tiasa keneh ditepangkeun sareng jimatna anu ngajagi hidup teh kawit hidup lahir ka alam dunya dugi ka danget ayeuna. Margi teh sakedi di mana putrana bade mungkas mangsa lalagasan ibu rahmana tos dipundut ku Allah. Salajengna oge ngemutkeun yen sayaktosna ridona Allah gumantung ka ridona ibu sareng Rama. Kitu deui bendona Allah gumantung ka bendona ibu sareng Rama. Tah geulis eta papagon dina agama urang. Lajeng sateuacan dina ieu siraman dikawitan coang samikeun heula persepsi naon dina ngeunaan ieu siraman sareng jujutan dina ieu siraman. Anu kahiji parantos katawis Neng diais kuno janten mama anu disebat ieu ngecadkeun Aisyah. Ieu ngandung hartos yen Neng teh salami ieu teh masih keneh hesekeun kanu jadi indung, masih keneh ngahesekeun di urusanan kanu jadi indung sanajan hidup tosak ieu ageuna. Ieu katawis Rama hidup nyandak lilin. Upami ku urang dilenyepan geulis ieu Rama teh anu salawasna mere pituduh dina jalan kahadean. Sanaos Rama capek, Rama seueur kakirangan tapi Rama hoyong Neng teh janten murang kali anu tiasa janten kebanggaan ibu sareng Rama. Tah di dieu nandeskeun yen teu aya da nupang nyaah-nyaahna iwal ti indung jeung bapa, teu aya nupang bela-belana iwal ti indung jeung bapa. Sok geulis jadi bana hidup tos calik di pelaminan di dieu bade ngaras anu hartosna asal kecap tina raat. Upami artosna, upami urang ngalangkung kana cai susukan anu sok ngan saukur ngabasehan kana memuncangan. Tah geura bedahkeun cesoca hidup. Geura emut-emut Neng bisi ngarumashakeun keneh loba doraka kanu jadi indung anu ngalantarankeun Allah bendu. Najan mamah teu kedal, najan bapa teu kedal, tapi eta anu ngalantarankeun doa hidup teu diijabah. Eta anu ngalantarankeun doa hidup bakal katutupna lawang pantos surga geulis. Sok ayeuna urang sasarangan ikhtiar geura sampurnakeun diri, bersihkeun jiwa raga hidup lahir batin hidup ku ngalangkungan hidup bade ngabersihkeun sareng ngawasuh dampal sampean ibu sareng Rama. Sok ayeuna geulis ngadeg sasarangan disarangan ku apa sareng ku mama mangga dibika sendalna mangga tiasa kapalih dieu dibuka sendalna mimi sareng bapa mangga. Bapakna aya di payun Neng muntang kanu janten Rama geulis mangga mapa. Ari ayun, ari ayun, ayun ambi mangga calik tuh. Ari ayun, ulah waka dibuka mama, ulah waka dibuka. Ari ayun, ayun ambing
gelis hidup di dia ngadampal dina sinjang anu 7 ngarupikeun ieu teh sinjang rajana ku ngawitan mamah di dieu bade ngecatkeun Aisan gelis ti kawit dinten enjing hidup ulah yang deui hesekeun kanu jadi indung hidup ulah yang hesekeun deui kanu jadi bapak geus waktuna hidup lempang sorangan geus waktuna hidup sing jadi kulawargi anu mandiri ayeuna mangga seserengan Mimi sareng bapak sareng neng mangga ngadoa sasarengan bapak ditiup lilina mama oge mangga dibika aisanana mangga mama bismillahirrohmanirrohim mangga neng mangga si calik di palih dia gelis mama punten sinjangna tah di dia gelis hidup calik dina sinjang anu 7 upami di eta sareng dilenyepan gelis ieu teh sinjang raja mah sinjang raja anu ku mimih mah dipupusti aya anu nyuhunkeun aya anu nambut aya anu bade ngaganggu oge ku mimih teh teu ridho tah tapi ku neng mah disuhunkeun sagala rupina nage namun sadagala ge dipasihkeun nah urang sok ngemutkeun kana sadaya kasayan mimih urang mah masih kena sok seueur ngahihilapkeun sok ayeuna cuang guar geulis ngawitan lambaran kaji anu ngandung hartos yen neng terus ngagaduhan niat anu suci ngalangkungan ngadampal dina lambaran nu kahiji nyaeta niat ibadah neng bade nikah teu aya sanes ngan seukur niat ibadah mugia neng nyuhunkeun ka Gusti Allah dina pernikahan neng teh ngarupikeun nikah anu utami nikah anu munggaran sareng anu terakhir dina sisa waktu kahirupan neng lajeng lambaran anu kadua ngandung hartos ti kawit dinten enjing hirup hidup tos teu nyorangan deui tapi tos aya anu nyarengan nyaeta caroge teh neng ngadoa geulis mugia teh carogean hidup lalaki sajati lalaki anu tiasa neraskeun ka diri jeung kanyaah tinu jadi indung jeung tinu jadi bapak margi ti kawit dinten enjing mah tanggal waler mimi sareng bapak cekap dugi kadinya tanggal waler mimi sareng bapak cag dugi kadinya digentoskeun neng gentos kuno janten caroge lajeng lambaran anu katilu ieu ngandung hartos nawa etu geulis niatkeun tina ati anu wening niatkeun tina ati anu suci kumargi neng ngalangkungan nikah ieu karena ibadah margi dina kahirupan teh sanes bae kabagjaan nu ku hidup bakal kapayunan kasedih sareng kasusah oge anu tangtosna tah eta bakal karandapan ku hidup kade geulis sing kiat dina mayunanana sing kiat dina neleumanana sing emut sing pancet geulis yen teu aya sanes neng niat nikah teh karena ibadah hoyong karidhoan Allah lajeng lambaran nu kaopat ngandung hartos aya 4 madhab anu ku hidup engke bakal kapayunan dina nyorang segala hirup rumah tangga anu ngalangkungan kidul kulon wetan sareng kalen lajeng lambaran anu kalima ngandung hartos papagon agama kadek geulis ulah nepikeun ka ngaluli-luli salat anu 5 waktu kumargi eta anu kedah janten pondasina dina segala hirup kahirupan hidup teh kawit hidup ngalengkah dina lambaran anu kahiji dugikeun anu kalima tandeskeun yen neng janten gaduh tanggal waler kanggo nanjeurkeun pondasina anu ngalangkungan dina rukun Islam eta lambaran anu kagenep geulis eta sami oge papagon agama rukun iman neng ku mimi sareng ku bapak disakolakeun dititipkeun di madrasahkeun neng mimi sareng bapak hoyong neng janten murang kali anu solehah neng hoyong janten murang kali anu tiasa janten kebanggaan mamah sareng bapak buktoskeun ku niat anu sae ku akhlak anu mulia tandeskeun yen neng tiasa janten murang kali anu tiasa ngajagi harkat sareng martabat anu tiasa nyanyaitan ka kulawargi lajeng lambaran anu pamungkas anu ka-7 nyaeta tutup waktu kahirupan yen sadayana jalmi nu melendang di alam dunya tangtosna bakal dipungkas ku waktu anu ngalangkungan dinten Senin Salasa Rebo Kemis Jumaah sareng Sabtu beral anaking gerak miang gerak ngambah kahirupan anyar muga neng muga hidup sing kenging kabagjaan doa mimi sareng bapak nyarengan amin ya Allah ya rabbal alamin sok geulis aya negara mayun kapayunan mimi kapalih ditu geulis mangga sadaacan hidup sungkem gerak tinggal geulis rarai mimi tinggal soca mimi anu sakitu capekna tinggal soca mimi anu sakitu hesena ngurusanan ka hidup raoskeun geulis ku ati anu wening tina manah anu ikhlas bukakeun panto hate kanggo neuleuman kumaha nyeri peurihna mimi dina salami ngatik ngan di ka hidup
Tah gelis ieu karida hanya Allah anu dititipkeun ka Mimi. Najan Mimi berat, najan Mimi capek, tapi Mimi teu ngaraoskeun yen Mimi teu capek. Ayeuna juang guar teh kawit hidup salapan sasi lamina ayeuna patuangan Mimi. Sasasi hidup ngaherang. 2 bulan rumengga. 3 bulan kumulung, 4 bulan mangrupa. 5 bulan usik, 6 bulan malih, 7 bulan kolot, 8 bulan ngora. 8 bulan hidup gubrag ke alam dunia bari dibarengan ku getih nu lalambaran. Gelis Mimi ngalahirkeun hidup nandonkeun nyawa. Mimi ngalahirkeun hidup nandonkeun nyawa saumpami harita aya nyawa anu kedah dipilih tangtosna Mimi milih Gusti. Wios abdi Gusti anu dipundut. Wios abdi hawatos pun anak. Tah gelis Mimi dugikeun ka kitu. Waktu hidup teu damang anu sanes sadinten 2 dinten Mimi kirang bobo. Mimi kirang neda ngabelaan bobo ge dugikeun ka bari calik atanapi seueur pisan. Dina wengi ka wengi Mimi teu tiasa bobo. Dugikeun Mimi upami dibukakeun, upami diteuleman. Kirang langkung Gusti. Tepakeun ka nyerina pun anak ka abdi. Tepakeun ka nyerina geringna ka abdi Gusti hawatos pun anak mah istri bilih teu kiat. Wios abdi Gusti sagalana ka nyerina ku abdi. Tah eta nu jadi indung. Nah neng kantos nyemutkeun dugi kadinya kana ka nyeri anu jadi indung. Hayo ngauwihkeun nyerina Mimi salami Mimi nuju teu damang. Sok gelis. Sok geura emut-emut deui neng. Upami neng masih kena ngarumasakeun doraka anu jadi kolot rasa. Ayeuna waktos anu sakieu saena geura suhunkeun karidon Allah. Geura pundut panghapunten pamugi ku ngalangkungan neng nyuhunkeun dihampura anu jadi indung. Pamuka lawang pantes surga neng sing lubar deui tina kecap doraka tinu jadi kolot. Geura cepengan pandangan Mimi gelis sok gubrageun mastaka hidup dina pangkonan Mimi mangga sungkem ka Mimi. Usapan Mimi tuang putra. Mimi, punten abdi tina samudaya doraka anu jadi indung. Rumasa abdi ti lahir dugi ka ayeuna seueur ngaraheutan kanu jadi indung. Rumasa salami abdi seueur ngahesekeun kanu jadi indung. Ampun Gusti, abdi rumasa lamun aya kecap anu leuwih mah tibatan kecap ampun. Naon pi kecapeunana? Hatur nuhun Mimi, pantos ngatik ngadidik ka abdi, ngurusanan abdi, ngarawat abdi. Punten abdi teh tiasa mulang tarima. Abdi ngasukur tiasa ngadoa mugia sadaya kasayan Mimi digentos ku Allah. Doakeun Mimi teh kawit abdi enjing bade muka lambaran anyar. Abdi hoyong ka pendak lawang pantes surga anu ngalangkungan kenging ridho sareng panghapunten tinu jadi indung. Mimi nu pangsaena kanggo diri abdi boga Mimi sing sehat walafiat. Mimi urang sing tiasa sesarengan dogikeun ka sepuh. Mugia Mimi sing tiasa ningali rumah tangga abdi. Rumah tanggi anu janten kebanggaan anu tiasa nyanda kana jalan kasayan kana kacapek Mimi anu salmi ngurus ngatik ngadidik ka abdi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok gelis ayeuna geura cangkat dirangkul Mimihna gelis mangga ditangkep gelis. Sok geura bedahkeun cesos cak hidup neng. Sok geura bedahkeun kedalkeun cesos cak hidup bilih teu acan aya nu ku hidup kantos dikedalkeun. Bilih neng masih kena ngaraos sok geura emut-emut doraka anu jadi indung ayeuna sok waktos anu sakieu saena mugia karidon Allah nyerengan kanggo urang sadaya. Dedeh teuing gelis putra Mimi. Mimi oge hampura ngan ukur sakieu dina bisa mikanya akahida. Mimi nitip gelis hidup sing jadi anak anu soleh hampura ngan ukur sakieu dina bisa mikanya akahida. Bra gelis najan hidup teh dipenta. Mimi ngahampura pisan gelis. Mimi ngadoakeun najan Mimi lawang hariwang kumargi Mimi pisah jeung anjeun. Ti kawiteun enjing Mimi tos teu ngagaduh-gaduh deui kumargi hidup tos gaduh caroge. Tanggal waler Mimi cahag dugi kadanget ayeuna. Tapi gelis sanajan kitu salawasna doa Mimi nyarengan kanggo hidup. Moga hidup sing salawasna sing kapendak kabagjaan rumah tangga anu dipikari ku Allah sakinah mawadah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok gelis cengkan disun taar Mimihna gelis ditahan heula. Sok raoskeun neng Mimi ku neng disun
Mimi tah ieu nandeskeun tuang putra anu leres-leres hoyong dipikarunya, hoyong dipikanya, hoyong dihapunten sareng hoyong didoakeun ku Mimi. Panuhun anu kasuhun Mimi mugia Mimi ulah rengat galih. Mangga damis Mimihna Neng nu kenca sareng nu katuhu. Sok ayeuna gentosan Mimi nusun kata Neng mangga tahan heula Mimi sok bari ngadoa. Mimi dina ati anu wening dina mana anu ikhlas Mimi ngahapunten sareng ngadoakeun pisan ngajajab gerbang kabagjaan lawang kasayan mungguh karidon Allah amin ya Allah ya rabbal alamin. Lajeng damisna Mimi anu kenca sareng anu katuhu alhamdulillahirabbil alamin. Mangga Neng ayeuna geura wasuh dampayang sampean sok geulis Neng. Mangga Mimi na sampeana kapalidikeun ngadampal. Istighfar geulis lukan. Malah mandar mugia Neng punyuhunkeun dihapunten. Mugia Neng sing dibersihkeun deui tina kotor gegeuleuh doraka tinu jadi indung anu ngalangkungan Neng bade ngabersihkeun dampal sampean Mimi. Sok geulis raoskeun tiisna ieu cai. Geura usapan sareng pencetan geulis bilih salami hidup teh ajan kantos mencetan kanu jadi indung. Tah geulis ieu sampean ieu anu sakieu capena dianggo ngalengkah kanggo ngajejeukeun hidup. Bilih Neng ngahilapkeun kana sadaya kasayan Mimi. Bilih Neng kan salami ieu seueur pisan ngaraheutan kana manah Mimi. Sok geulis tina ati anu wening sing geura suhunkeun karidoanana. Niatkeun geulis niatkeun istighfar nyuhunkeun hapunten tina sagala doraka anu jadi indung. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Rabbi shrah sadri wa yassir li amrin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Sok geulis dikembangan, sok geura dikembangan ieu oge ngimutkeun ieu wawangian ieu mugia Neng ting tiasa ngajantenkeun wawangian ieu teh ngajagi harakat sareng martabat kan dina sagala kacape sareng kanyeri Mimi. Sok lajeng dielap geulis saatosna dielap mangga disengitan. Istighfar geulis tepetot-petot Neng nyuhunkeun dihapunten ka Mimi. Mugia Gusti Allah ngahapunten tina samudaya doraka anu salami ieu anu Neng seueur ngaraheutan kana kanyeri jeung kacape Mimi. Mangga Neng disengitan geulis. Tas mangga Mimi mangga ka handap. Neng ayeuna mundur lajeng Neng sungkem kana sampean Mimi geulis. Tah mangga serep. Mimi hatur nuhun sakali deui abdi tina samudaya kasayan Mimi. Mimi nu pangsaena kanggo diri abdi. Hatur nuhun parantos ngatik ngadidik ngarawat abdi. Dugi kadanget ayeuna sanes abdi teu bisa mulang tarima dugi ka mana oge. Abdi ngasyukur tiasa ngadoa mugia Gusti Allah ngabalas kana sagala kasayan Mimi. Doakeun Mimi mugi teh kawit enjing abdi bade muka lambaran anyar. Mugi jodoh abdi jodoh anu tiasa nyandak kana jalan kasayan rumah tangga abdi anu aya dina kaberkahan sakinah mawadah warahmah anu ngalangkung kenging ridho sareng panghapunten nu janten sepuh. Hatur nuhun Mimi amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok geulis cengkat dirangkul Mimihna geulis ditangkep Mimihna suhunkeun karidoanana geulis. Suhunkeun karidoanana, suhunkeun panghapunten sareng doa bahagja hidup. Bahagja hidup nama sikena ditepangkeun sareng jimatna anu janten karamat di alam dunya anu nganyanda kana jalan kasayan anu dititipkeun ku Allah. Sok tah geulis suhunkeun karidoana ka karamat anu ngajagi hidup salam hidup aya di alam dunya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok geulis mangga cengkat alhamdulillah. Mangga Neng ka bapak kapali dieu geulis. Sok geulis mangga tepangan rama hidup. Sadaajan hidup sungkem geulis geura tinggal rai bapak. Tinggal socak bapak geulis tah ieu pahlawan nu pangageng-agengna jasa jeung kasayanana. Pahlawan nu pangageng-agengna jasa jeung kasayanana dina ngatik ngadidik ka hidup. Upami di ieu bapak geulis nu hulupet nyawa milarian nafkah keur ngajejeukeun hidup. Upami di etang sabaraha kiloun ke sang bapak. Sabaraha kiloun ke sang bapak ti kawit bapak. Ngurusanan hidup ayeuna kandungan mamah dugikeun kadanget ayeuna geus bisa kumaha hidup mulang tarima kana jadi kolot. Geus bisa kumaha hidup mulang tarima kana jadi bapak. Kumaha saumpamina sadaajan hidup nyuhunkeun di hampura kana jadi bapak, bapak terus dipundut ku Allah. Sedengkeun
dina agama orang nandeskeun yen saya tos naridana Allah gumantung karidana ibu jeung bapak gelis tapi hidup bagja biasa kena ditepangkeun sareng bapak ayeuna waktos anu sakieu saya nak gelis geura bedahkeun cisoca hidup geura kedalisan suhunkeun panghampura mugi aku ngalangkungan neng nyuhunkeun dihampura jeung nyuhunkeun karidon tinu jantan bapak ngahampura sareng mugia neng sing dilancarkeun dina segala rupina damai dina mayunan laki rabi rumah tanggi amin ya Allah ya rabbal alamin geura cepeng panangan bapak gelis sok sungkem ka usapan bapak tuang putra bapak abdi nyuhunkeun dihapunten ti lahir dugi ka batin rumaos bapak abdi seueur doraka kana jadi kolot rumasa abdi seueur ngahesekeun ka bapak rumasa abdi seueur ngahilapkeun kana sadaya kasayan bapak bapak abdi kantos nyentak ka bapak abdi kantos ngabenduan ka bapak tapi bapak teu kantos nyebatkeun yen bapak teh nyeri bapak teu kantos nyebatkeun yen bapak teh capek tapi abdi terang eta nu bakal nutup kana lawang pantos surga abdi ti detik ayeuna ti menit ayeuna bapak abdi hoyong dihapunten tina samudaya doraka abdi anu salami seueur kana ngaraheutan kana manah bapak mugia bapak ulah geneuk maleuk mangkahapunten abdi sing abdi hoyong bersih deui tina kecap doraka tina jadi bapak hatur nuhun bapak parantos ngatik ngadidik abdi dugi kadanget ayeuna sanos abdi teu bisa mulang tarima abdi ngasakur tiasa ngadoa mugia sadaya kasayan bapak digentos ku Allah namang pirang-pirang mugia bapak si yang Yuswa doakeun bapak abdi enjing bake ngadahu abdi ku bapak hoyong di balian abdi ku bapak hoyong dijajab ku doa sareng kasayan doakeun mugia rumah tanggi abdi sing salawasna idina karidon Allah amin ya rabbal alamin sok gelis cengkat dirangkul bapakna gelis ditangkep bapakna ku sok bedahkeun gelis jasa hidup kedalkeun gelis bilih teu acan anu ku hidup kantos dikedalkeun emut-emut gelis doraka hidup nu pangageng-agengna anu jadi bapak anu ngalantarankeun Allah bendu sok ayeuna waktos anu sakieu saena dedeh teh gelis putra bapak asa cekeneh bapak ngurusanan ka hidup asa cekeneh bapak masih kene ngurusanan ka hidup bapak masih kene hoyong sasarengan bapak hoyong masih kene sasarengan gelis bapak lawang hariwang hidup rek hirup jeung batur sok sieun hidup aya dalah di kumaha tapi gelis ayeuna geus waktuna bapak kudu ngalepaskeun hidup sawangsulna gelis bapak oge hampura ngan ukur sakieu dina misami kanya ka hidup hampura gelis jaga hidup ulah ngadahak ku di payunan Gusti Allah dina samudaya doraka bapak dina salami ngatik ngadidik ka hidup beral anaki ku bapak hidup didoakeun pisan najan tadi penta najan tos da sasarengan di kawit enjing tapi sing yakin doa kanya asalawas nanti bapak nyambuang nyarengan kanggo kabagjaan hidup amin ya Allah ya rabbal alamin sok gelis kira cengkat disun taar bapana ku hidup rawaskeun gelis tah ieu kanya bapak anu ku hidup seueur dikapopohokeun sok gelis tunjukkeun sok amin ya Allah ya rabbal alamin lajeng damisna neng anu kenca sareng anu katuhu ayeuna gentosan taar neng ku bapak gelis tah taar neng disun heula ku bapak tahan heula tah bapak ieu neng anu hoyong sami oge ngahapunten ka neng mugia Allah ngaijabah kana naon sagala anu dipika hoyong mugia neng sing diijabah sing dilungsurkeun derajat kaberkahan dina mayunan rumah tanggi amin ya Allah ya rabbal alamin mangga damisna bapak nu kenca sareng nu katuhu alhamdulillahirabbil alamin lajeng neng mangga diwasuh dampal sampean ramakna mangga di payunanku istighfar geus istighfar 3 kali astagfirullahalazim 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 raoskeun gelis ieu cai anu sakieu tiisna raoskeun ieu nyecepna kana dampal sampean rama tah emut-emut neng ieu sampean ieu anu dianggo kanggo ngejagi hidup sampean ieu teu ningali capek jeung nyerina dianggo ngalengkah tos janten rezeki mak neng anu seueur ngasekeunana sok ayeuna geura bersihkeun jiwa hidup geura bersihkeun raga hidup anu ngalangkungan neng ngabersihkeun kana dampal sampean rama anu ngarupikeun ieu jimat karamatna di alam dunya
anu dititipkan ku Allah kanggo ngajagi hidup, bersihkan jiwa hidup, bersihkan raga hidup. Rabbi sahri sodri wa yassirli amrin wahlul 'uqdatam bilisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Astagfirullahalazim. Ampun Bapak, upami aya anu kecap nu leuwih mati tibatan kecap ampun naon pi kecapeunana. Abdi hoyong lubar tina kecap doraka tinu jadi Bapak. Astagfirullahalazim. Mangga neng dilap lajeng disengitan. Mangga neng ayeuna kapengker mangga. Sok disengitan heula gelis. Mangga neng kapalih pengker sok sungkem kana sampean rama mangga. Bapak usapan Bapak mangga tuang putra. Bapak sakali deui abdi nyuhunkeun dihapunten mugi Bapak ulah rengat galing tina sadaya kakirangan jeung doraka abdi ka Bapak anu salami abdi seueur ngahesekeun ngaraheutan ngabenduan kanu jadi kolot. Abdi sok ngahilapkeun kana sadaya kasayaan Bapak. Teu aya nu pangnyaana anak iwal ti Bapak dina ngajagi abdi salami abdi aya di alam dunya. Abdi dugi ka mana moal tiasa mulang tarima ka Bapak. Abdi ngan syukur tiasa ngadoa. Mugi ya kasayaan Bapak digentos ku Allah. Mugi Bapak sing sehat walafiat urang sing tiasa sarangan dugikeun ka sepuh. Enjing abdi bade nikah ku Bapak hoyong diwalian, abdi hoyong dijajab ku doa. Sareng ku kaikhlasan abdi sing hoyong lubar tina kecap doraka. Ngawitan dinten munggaran dina rumah tanggi abdi hoyong jantan murang kali anu bersih tina kecap doraka tinu jadi Bapak. Alhamdulillah amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok gelis cengkat dirangkul Bapakna gelis ditangkep. Sok geura sosonoan heula gelis mangpeng hidup ayeuna keneh masih keneh tiasa keneh sareng sasarengan. Mangpeng ayeuna neng masih keneh tiasa sasarengan sareng anu janten rama. Kumargi ti kawit dinten enjing mah cag tanggal waler Bapak lungsur kanu janten caroge. Bapak tos teu ngagaduh-gaduh deui geus. Mangga ayeuna cangkat neng dirangkul mimih sareng bapakna, calik mimih sareng bapana pacakap. Sok ditangkep. Dedeh teuing geus putra mimih sareng Bapak. Dedeh teuing hidup di hampura pisahan ku mimih sareng ku Bapak. Nganitip hidup sing jadi anak anu soleh, hidup sing jadi anak anu tiasa jadi kebanggaan mimih jeung Bapak. Kadek gelis mimi jeung Bapak nitip di mana hidup geus mayunan hirup rumah tangga ulah nepikeun pegat jeung dulur, ulah nepikeun pagirang-girang tampian gelis Bapak jeung mimi nitip. Tah eta kayak hayang Bapak neng sing jadi anak anu soleh, neng sing tiasa jadi anak anu tiasa nyondakeun jalan kasayan, sing tiasa nu tiasa jalan kanggo nyengitan kulawargi urang. Mugi kulawargi urang sing salawasna aya dina karidon Allah. Kadek Bapak jeung mimih nitip kulawargi urang, kulawargi anu tiasa silih sauyunan sing sapapait sama manis ulah nepikeun pagirang-girang tampian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok gelis ayeuna cengkat alhamdulillah. Neng tepangan ka saderek neng suhunkeun panghapunten gelis mangga kapali handap. Sok gelis cepengan pananganana suhunkeun panghapunten tah ieu saderek hidup kulawargi hidup anu salam ieu seueur ngahesekeun ka hidup. Suhunkeun gelis nyuhunkeun panghapunten istighfar nyuhunkeun dilubarkeun anu salami ieu neng teh kawit neng lahir dugi ka ayeuna tah ieu kulawargi hidup anu ngatik ngadidik berang jeung peuting diasuh ti keur leutik diaping ti keur lemet. Sok alhamdulillahirabbil alamin. Mangga ka Bapak heula sungkem heula ka Bapak. Sok gelis suhunkeun panghapunten rumaos neng ti alit ngahesekeun ka kulawargi. Neng dipepujeuhkeun diasuh di ati diaping dibimbing berang jeung peuting. Neng anu seueur ngaraheutan ngahesekeun ayeuna neng bedahkeun cisoca pundut karidoan sareng suhunkeun doa malah mandar neng sing dibukakeun di lawang pantos surga lubar tina kecap doraka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Segelis mangga ngalih gelis mangga
Kapaling gitu nih. Gelis ieu sepuh-sepuh itu anu sayaktos na ieu ngadidik ngatik ngapi ngajaring anu taya wates wangeunna suhunkeun kasayanganna suhunkeun ridona suhunkeun panghapunten. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga ulun nyandak bapak caina neng ngubudu heula geulis nyandak heula caina nyandak kaseur caina kucurkeun sapertos pancuran neng wudu heula geulis ulah ka dieu caina Pak. Mangga sok neng wudu heula mangga sholawat. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman zidni ilman nafi'an wafiqni amalan salihan amalan maqbulan. Mangga nyandak deui bapak caina. Allahu Rabbi doaan heula ku bapak caina. Allahu kasbi paling dia bapak na paling dia. Hati Cepengan ini tuang penuh dengan dengki mangga kana mastakakeun bapak. Bertingkah laku sombong iman semakin kosong berbicara selalu berbohong selalu berbohong karena tak-takna salirana bapak nu kencan Astaghfirullah Rabbal baraya karena sampean kana pingping bapak Astaghfirullah minal khataya cekap Rabbi simpen doa ande ku bapak neng dirangkul zidni ilman nafi'an wafiqni amalan salihan amalan makbulan. Mimi palih dia Mimi di siang malam bapak biasa calik deui aku mangga nyandak Mimi doaan heula kewajiban yang kau perintahkan doaan Mimi seakan hidup ini terus kekal abadi larut dalam manisnya duniawi doaane Mami ditanggep manisnya duniawi ditanggep mangga Astaghfirullah Rabbal baraya Nini Mama Hentin wa Ulis wa Idi sereng biayah mangga mangga kapaling dia kepada ngaibakan Rabbi zidni ilman zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan amalan mohon ditangkep neng nak aku sering melanggar akan laranganmu Rabbi menyesalku melupakanmu hidup ini jauh dari rahmatmu jangan kau ambil nyawa
sebelum ku kembali bertaubat. Dirangkul neng. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an, wa wafiqni amalan salihan, amalan makbulan. Penyakit hati menjadi duri, hidup ini terasa sendiri. Kemewahan dunia yang hanya sementara membuatku sesat dan terhina, sesat dan terhina. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an, wa wafiqni amalan salihan, amalan makbulan. Rabbi, aku bukanlah ahli surga, namun ku tak sanggup dalam neraka. Rabbi, Engkaulah yang maha kuasa, ampuni hamba yang telah berdosa. Husnul khatimah menemui mati, tersenyum di akhir hayat nanti. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an, wa wafiqni amalan salihan, amalan makbulan. Salim neng, salim, salim. Rabbi, mohon ampunilah dosaku sering melanggar akan laranganmu. Rabbi, menyesalku melupakanmu. Hidup ini jauh dari rahmatmu. Jangan kau ambil nyawa dalam jasad sebelum ku kembali bertaubat. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an, wa wafiqni amalan salihan, amalan makbulan. Penyakit hati menjadi duri, hidup ini terasa sendiri. Kemewahan dunia
yang hanya sementara membuatku sesat dan terhina, sesat dan terhina. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an, wa wafiqni amalan salihan, amalan makbulan. Rabbi, aku bukanlah ahli surga, namun ku tak sanggup dalam neraka. Rabbi, Engkaulah yang maha kuasa, ampuni hamba yang telah berdosa. Husnul khatimah menemui mati, tersenyum di akhir hayat nanti. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an, wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbulan. Allahu Rabbi, Allahu kasbi. Hati ini penuh dengan dengki, bertingkah laku sombong, iman semakin kosong, berbicara selalu berbohong, selalu berbohong. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an, wa wafiqni amalan salihan, amalan makbulan. Rabbi, mohon ampunilah dosaku, sering melanggar akan laranganmu. Rabbi, menyesalku melupakanmu. Hidup ini jauh dari rahmatmu, jangan kau ambil nyawa dalam jasad sebelum ku kembali bertaubat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an, wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbulan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah siraman parantos diawit dugi ke akhir
Hapunten ti sim kuring dina ngajejeran dina ieu acara boh bilih kirang sapagodos sakali deui sanes bade ieu mah mematahan ngojay kamari mugia ku ngalangkungan dina ieu acara siraman ngemutkeun geuning kanggo diri urang mugia ngalangkungan dina ieu siraman ning sing bersih deui tina dosa sareng doraka tinu jadi kolot mugia sing dilancarkeun dina mayunan sagala rapi-rapina sing digampilkeun milik rezekina sareng sing tiasa nyeungitan kanggo ka ibu ramana anu parantos dihesean ti kawit neng lahir dugi ka ayeuna amin ya Allah ya rabbal alamin manawi ti sim kuring dicekapkeun sakieu atas nami Restu Singgih Wedding Organizer ngahaturkeun nuhun tina sadaya kapercantenan sana kerja samina sata acan dipungkas aa mangga ditutup ulah ku doa panutup mangga bade doa akhir majelis atanapi mangga ditutup ulah sata acan sawer mudah-mudahan ku ngalangkungan dina ieu doa panutup oge mugia kaberkahan hakikatna ridho ti Allah ngalangkungan urang amin ya Allah rabbal alamin mangga اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وكريمنا وظهرنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم حصل مقاصدنا من مقاصد الدنيا والآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Sata acan diawurkeun artos ieu aya sinjang heula pamugi ieu kanggo silokhana kanggo miceun gegeuleuh kekemed anu aya dina raga neng oge aya artos bade diawur-awur panuhun ti sadayana kanggo sadayana ngadongakeun mugia neng Ira ku ngalangkungan ngawurkeun dina ieu artos ieu kabingah kanggo urang sadaya neng Ira sing dipanjangkeun milik rezekina senang bersodakoh merek maweh ka sesama sok mangga etangan katilu ieu heula ke sata acan ieu heula mangga dialungkeun mayun kapalih ditu neng mamah mimi sareng bapak na mangga mangga sok bade kapalih manakeun siap etangan katilu dialungkeun mudah-mudahan ke upami anu kengingna nu teu acan nikah sing digampilkeun jodona upami anu tos nikah sing langkung dikiatkeun sanes nambing sanes mangga 1 2 3 Alhamdulillah rabbil alamin awur awur sawer ngadi awur 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 alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rezeki milikna bagjanya bagja atas aya keneh tadi na ieu candak geura aya keneh alhamdulillah atau sadaya manawi sakitu ti sim kuring rada tawakuf sakali deui hapunten anu kasuhun panutup catur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.